Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patebang dangu deui sareng musim kuring dina acara ngadongeng Sunda mitra. Ayeuna sim kuring urang medar carios engal nu judulna Siluman Belut Bodas itu nya karangan sim kuring bagian nu mimitian gitunya bagian kahiji bagian mawitan ayeuna mugia bahan katampi karangan sim kuring hilap ka mitra baraya dulur-dulur sadayana di like, di komen, di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng sim kuring Kang Gugun di Banjaran. Mangga ka mitra baraya dulur salam dunya mangga supados teu nyanggolong teuing wakana waktos urang kawitan wae ieu dongeng anu dina judul Siluman Belut Bodas bagian kahiji mitra. Mangga maranco manco. Caang bulan masih keneh can buleud bener. Waktu harita masih keneh dincak di tanggal 13 bulan urang gitu nya. Masih tapi bulan geus rek buleud gitu. Caang mak berat waktu harita teh peuting harita. Barudak masih keneh resep loba keneh nu arulin di buruan gitu nya. Kocapkeun di hiji lemur anu nyingkur anu rada ngalegok gitu lemur teh. Aya hiji keluarga Abah Idis jeung Mak Isoh katut anakna Jang Ohim. Jang Ohim bujangan keneh gitu nya. Masih keneh lelengohan, masih keneh jengkolot cenah mawa ka rumah tangga. Ieu heula we ngurus heula kolot karunya maju ka karolot pokna teh. Kocapkeun peuting beuki simpe jangkrik di sarada cicir cericang kas mapaesan sapina peuting. Jempling hawar-hawar aya anjing ngagogog gitunya teu babau ngagogog gitulah. Da di pelemuran masih keneh aya eta nu masih keneh heula aya anjing nu dikukut gitu nah. Aya anjing liar gitu. Kocapkeun peuting teu garasa waktuna teu karasan nepikeun ka bray teu bray nya mitra. Adan heula nepi ka adan subuh teu karasa waktu teh nyerelek gitu. Atuh sakumaha biasa Abah Idis ka masjid da deukeut manehna ka masjid. Adan teu kungsi lila Jang Ohim ge geus teu kudu diutangkeun da sidik geus kawajiban jeung geus pagawean geus biasa teu diwarah ti leuletik. Isohna biasa gitu kan kacai perempuan wudu. Kungsi lah adan beres terus komat jelema teh jol atuh salat berjamaah di masjid. Teu kocapkeun waktu ibadah namanda nya sami kitulah hari ibadah mah nya pilih gitu masing-masing dan cara sareng kepercayaan perkali sagema anu ibadah. Kencangna carita bray-brayan caang geus marulang gitu nya di masjid bray weh waktuna carang cangtihang mun ieu sudah cek para senior mah setengah genep.
Jang Ohim katut Bahidis Maiso biasa pagawean geus teu ieu teh sidik pagaweanna ka Sarawak gitunya. Ari Jang Ohim masih kene di imah Maiso jeung Bahidis mah geus tinggal leos gitunya geus arinit ke sawah jam 6:30 teh. Ohim mah masih kene di imah malahan mah keur nyuci kopi itu keur ngopi jeung udud daun kawung komole gitunya mitra. Tepung silila aya anu datang hiju bari hulus has heus gitunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bi, waalaikumsalam. Aya naon bi? Lain Jang Ohim. Cik panggilkeun itu budak teh budak si Dewi peuting teh ngayar we ceurik ayeuna ge ceurik wae. Oh, itu baru teh mawa naon atuh teh cai mawa. Nya mawa biasa ieu cai. Udah atuh urang tarekahan, urang penta kanu bogana kanu ka Allah Subhanahu wa taala. Kanu musik malikeun urang. Yo atuh kalebet bi. Keun we atuh di dieu lah, ujang di luar we bi mah. Ujang we kajeun ka jero. Oh, nya mang atuh ari kitu mah. Mitra leos we ka jero. Ohim teh bari mawa cai dina botol. Ya, gitunya lah eta mah perkawis eta mah. Aya di urang masing-masing gitunya kepercayaan. Tepung silila keluar deui Jang Ohim teh. Atos ujang. Tos bi. Atuh syukur kumahakeun ieu teh cai aheutkeun we. Bali balur dieutkeun we lah mun dieu mah. Inumkeun gitu terus balurkeun lah kanu awak kanu karasa haneut bisi ayeuna. Mun aya nu karasa haneut balurkeun we ka budakna. Atuh nuhunnya Jang Ohimnya. Sami-sami bi keun we da sidik ieu atuh. Ya atuh jang ieu bari jeung ku siwa mikeun duit 10.000. Nanaonan atuh bi kos kayung saha wae. Syarat ieu mah da naon oge teu disaratan mah tong boro ieu geuningan meuli obat ka warung kudu diduitan. Ieu mah syarat we ieu da gede mah teu bisa eueuh. Si ibi mah kadahamakeun we atuh bi bae. Keun bae kitu jangnya nuhunnya. Tepung silila atuh uluk salam Yo ajang. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Bisok cing enggal damang murang kalihna nya. Mitra singkat gitunya. Singkat tapi padat. Tepung silila atuh geus rada beurang ieu cenah geus mujeun saneut moyan. Udin Ohim teh nulakan panto imah dapur panto hareup terus pacul arek ka kebon da manehna ngebon ieu naon teh ngebon terong ungu jeung bonteng gitu tadina mah rek diplakan terong kabeh ngan eueuh deui cenah bidihna cenah arek ieu diteang bisi kamalir caina saat cenah
Eos satu mau bedog penena teh jeung pacul disampaikeun dina tapta. Dananya ke sawah teh tukang imah teh dan geus jogo ka sawah. Dananya di setengahin perjalanan panggih ujung dulo babaturanana. Him, kemana Him? Sugan disaha we. Ieu ka ieu ka kebon ningali itu pan boga kebon itu pelak terong jeung bonteng tadina mah hayang kabeh bonteng teh hayang terong efektif binina jadi sawareh kuon teh. Atuh kebeneran uing batur rek ulin milu. Wah ayu atuh rek melu mah cenah naon. Atuh bae milu. Ayu atuh mitra Ohim teh milu we. Ieu dulu teh milu ka Ohim. Terus arinit teh ngajug ka saung Ohim bari jeung ka kebona. Di pipir saung pelakan leunca suraung cengeng kitu lah panteun turak taruknya aya ieu naon teh pucuk leunca geuningan dipake sok pake coel sambal. Tukung silila Ohim mah ngorek-ngorek gitunya, ngorek-ngorek cai bener da karek meureunan sababaraha minggu melak nanti can gararede. Him, ya kok banyak dicabutan mantuan ya jukut-jukutna meh teu balala teuing meh teu ieu. Sok atuh alus atuh. Kesel di imah da tuh gawe can menang wae gawe. Acan we atuh meureunan Him eta loh Nya gianahkeun we. Dulo sebut babaturan anu deukeut kitu jeung Ohim DDP budak nanti parigel awakna busakal itu rada penek. Orang imah nanti rebaheun kuloheun belah kulon di imah Ohim. Tekung silila manjang sekitar kira-kira cekolot pasina pecat sawan digitunya jam 10:30 atau jam 10 leuwih. Aing lapar loh eta Him. Sarua urang ge lapar ieu teh. Ayo balik yuk. Hayu balik lah. Yuk ngeuteun urang we atuh. Eta loh daharna yuk. Era Kunaon ari maneh? Hayu we. Hayu milu. Ayo mending teu urang meh bae batur urang. Da geus teu asa ieu nya jeung sobat atuh nuturkeun we ulah teh ka Ohim. Geus narepi ka imah tulak dapur pan ieu Pak dibuka dan dikaitkeun gulda aman gitu kawilang aman ditutupkeun televisi ayas ya anjing liar atau aya naon ka jero imah. Kuda baik teh kanu boboko nu digantungkeun dina salang teh turunkeun boboko teh aya sangu gede. nyamal goang we atuh lah ngeunah lo eta Him. Nya ya orang nyamal goang. Tadi padahal mengalala lencanya abaya da ketang ya terong jeung terong we ye aya asin jeung kerupuk jenil bae atuh hobok we mitra taruang jiga nu paronyo pisannya sanajan jeung sambal goang jeung terong atah terong buleud gitu terong lalap
seberes taruangna terus kalaluar terabna si uloh kuatna dulu nikmat Senaduh nuhun pisan keur lapar di pasihan tuang ini asa kumaha nya nikmatna nuhun pisan him geus pasihan tuang abdi. oh sami-sami loh tah udud atuh tah lain hayang udud Oh perut siwal pahpir lain daun kaung jeung kanu jeung bako mole kertas pahpir nyieun dua kertas nanti direnengkeun panjang segede curug panjang lah di kokomoan teuing nyin udud teh ohim kaulo war game sakali sugan sapoe atuh hiji moal udud deui wah udahueun maneh mah oh bae pek besok we aya bako mah jeung pahpir ohim tekung silila ceida kurudu bari jeung ngais budak jeung ceurik di budakna teh aya meureunana 5 tahun 6 tahunan mah meujeuhna conor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bida aya naon? Ain ieu jang ohim. Budak naik jamu. Di kos sewa deheug ngait sukuna kana cadak. Aduh ieu tingali kuat ka daek jempe ceurik wae meureun nyeri jiga nama. Jika tuh urang ieu bi budak teh nya dibikeun gitu didiukeun diacakeun dina lahunan ieu dina babangkuan diacakeun kela atuh ke sakedap urang nyanah keula minyakna atuh dibenerkeun dipencet urat diurut trek kuak teh budak teh nyeli icing moalna naon yang sakedeung nyerina gitu geus kieu kela daguan bi arabut teki urat cikur make beas ketan bodas dirieuis beas teu ketan beas biasa. Tekung silila dibalurkeun si beas cikur teh jeung ki urat kan sukuna budak anu nyeri nyaekeun we samping urut dibuleunkeun dibeungkeutkeun sangkan teu muruluk eta nya ubar teh kitu da baheula mah waktu harita mah loba tetanggalan diubareun deh babadotan ge jadi ubar baheula mah betah cau naon teh ubar sabenerna mah betra cikorejat aya tanggal korejat aya eta ubar panon geus kitu terus weh dibalurkeun dibeungkeut budak teh ngahep-hep pemeureun ngarasa genah Nuhun pisan jang ohim tuh jempe meureun rada genah budak teh. Ya tuh mudah-mudahan bida mah Nya atuh nuhun pisan ya jang din teh jang ohim jang meuli bako. atuh bi menikeun we bira kitu meuni kudu mere duit sagala ohim Nanaon oge pan atuh kudu urang teh pirang bara mere gede ieu mah tambah syarat sangkan ieu Ida heubi ida nuhun atunya jang ohimnya nya sami-sami atuh bi nya tuh kitu yeuh assalamualaikum hayu eta jang loh hiu ibi mulang heula mangga bi mangga leos atuh bida geus ngurut benerkeun budak sukuna ti palita kocapkeun
loh urang kali itu deui loh sawah deui kagok atuh kedeng deui adan lohor alah nya bener pinter cerdas oge maneh urang ngapoho euy tuh tingali itu tuh si abang geus mulang. oh bener beh Mitra kocapkeun waktuna lohor datang geus wanci lohor biasa bah idis mah panggilna ka masjid da sok nako bedug jeung adan tekung sila jol-jol ka masjid arek salat berjamaah lohor tekung silila gitunya waktu nang salat beres baru bar deui aya nu ngobrol heula aya gitunya terus ulah ge milu didinya salat terus Ya him sawah dewe yeuh ah kebonheun ningali di itu ayo da naon atuh di imah ge da paling gaya nu butuh masuk usulan da deukeut nya hayu ati ya akamarana deui him oh indungna maiso nanya ka ohim bade ka kebon deui mah lain di pang di bibir saung teh lain aya cengeng lenca terong lalab nu kitu tarukan bawa lumayan coel-coelin yang di imah cengek yang nyamal goang mah tadi geus darahar lain tuh urutna temal nyeur samal goang mohon mah aya mohonkeun ke di ku abdi di taruhnya di Bandung di Alaan di Canak Kabupaten Bumi Mitra teka kieukeun nya mawan pacul wawa deui teu mawa bedoga ayeuna mah ngan si ulah him paga urek teh tuh aya tuh di tutun bilik dipantengkeun tuh aya sababaraha hiji oh hiji ah urang rek urek bari ngurek oh pekwe keun bae heuh hayu jiga atuh cokot oh iya tekung silila atuh cing laleos katengoh deui ka sawah ka kebon deui ka sawah an pedah di kebonan ohim mah da rada tongoh rada hese cai gitu rek di parean kagok cenah jadi weh di bontengan jeung terong kajin nyebor nangalaan cenah kasusukan geus lalila di sawah rek maju kamulang turak taruk heula nya putak petik kanu pucuk leunca kanu surawung cengek terus naon teh cintrong malahan maya jotang aya dipetikan dibawaan dikeupul di bulan ku daun waru nu rubah sangkan teu marurag nya karesep teu mawa bacapkeun atuh marulang da arek wanci asar him uing marek balik ke heula nya engke lamun ieu marek ulin sore ka imah atuh sok cenah heueuh bae atuh bisi ieu can dia deh si arap-arapeun kolot ulin dan balik-balik isuk-isuk ya jika tuh jik tuh leos seuloh mulang ya ohim koh ka imana balik nurutug semua nurutug ka imana gok we ka imana aya babalongan leutik di pipir aya kanang entau kejeung hayam gitu nya pantes dilebur mamitra segala ingon-ingon
Cenah lumayan lah itu boga duit sok kaya nu meuli cenah. Geus bae geuningan di eta him. Oh iso atos mah ieu teh lincah ya teh rong tah sengek surawung sintraung jotang ya di ala we. Kan bae da ngeunah nu kieu ge. Keun ti urang meuli lauk asinna ka warung. Oh bener mana nyamal bener him bener sintraung we kasedap bapa abah atuh sintraung mah bae tung di ya di atah we tung di leop lah ya kumaha saena we bah lah mangga teh teuing kumaha si emak kumaha si nya si emak Atuh keun heuk ge. Da ieu sangu mah gede keneh geuning urut darahar maraneh tadi ge gede keneh urang haneutkeun we bae teu ulah nyanguh deui ah. yeuh mah ieu tadi aya anu ieu nu ngare duit yeuh sakuan bisi pangabutuh. Nah saha aya nu mere duit? Tak tadi Cida budak ti palitak dipangmenerkeun jeung biju sina budakna kasumahan wae ceurik wae. Are 10.000 ewang yeuh da 20.000 tah mah cekelan jang meuli sameleun. Atuh nuhun ujang nya meuni katarima kumaha ieu. Oh lah tuh. Ari boga pangabisa jeung ieu mah moal sese teuing him. Muhun Pak Abah alhamdulillah. Aya we geuningan rezekina. Oh begitu we bae urang mah tong ngahargakeun keun we kumaha marerekna. Oh Bah Idis semohon ada abdi ge kekepehan malahan mah. Adon ditareuneun cing laleos bari jeung ieu gitu sangkan ditarima. Da abi mah niatna ge nulung. Teu seutik oge boga hate ngala usaha usaha tinu kitu. Da marere sorangan. Oh halus bener kudu ikhlas kudu ridho nulung mah sangkan jadi ibadah. Oh Bah Idis Mitra Tekung Sirila Bah Idis ka masjid heula adan ashar sarua ohim oge geus mandi geus naon terus ka masjid ka masjid aya katambahan kutiluan jadi berjamaah deui salat asar. Pecapkeun sarolatna Tegung Sidila baralik deui Bah Idis mah rada supa sapu heula di masjid we jiki heula we senohi mah bae cenah Abah rek ieu heula sasapu heula. Tegung Sidila ohim teh datang we ka imah. Mana si Abah him lain rek tuang. Alah nyanya ku abdi teh aya khilaf nya sasapu heula cenah di masjid. Da ketang da moal lila keun bae ieu. Di kumaha ieu lauk asin rek dibeuleum rek digoreng. Geuleum memang lah meh aya karasa asinna. Atuh keun bae ari kitu mah. Buka pekreknya heueuh kitu dina ruha itu pangkeun. Geberan bolak balik 4 siki 3 siki Tegung Sidila kuruduk Bah Idis datang pemulang. Sengit kieu belum asin. Lapar bener geus jeung sama goangna. Geus sidik tadi ge ngarep-ngarep ngadadak goang. Sugan terek bareng jeung si Ujang. Jang ohim sok atuh urang taruang heula atuh mitra Ariung tiluan taruang enung bapak jeung anak
mitra apunten waktosna kabujeng seep cagela orang tuna heula dinu bagian mungaran bagian kahiji anu dina judul Siluman Belut Bodas karangan Sim Kuring hapunten pilih anu kasebat nami kasebut tempat aya maukur dongeng karangan rekayasa sadayana hapunten nu kasuhun ka mitra baraya sadayana tong hilap di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng Sim Kuring sakitu nu kasuhun di Sim Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.